Panon utamu ieu poe ieu. Teu nyaho ieu urok-urok ko acan ieu lari. Lain ieu pemasukan ieu poe ieu. Harasem semut ge. Ih, ini dia kasungut-sungut tamu aing mah. Kalau aya tamu mah orang menang duit, menang uang. Tipan lumayan jeung beli rokok. Tuh nya otomatis aya. Ya aing dong anak baru tikan luntang lantung teh dong tujuan lah. Saking sepina dong anak baru teh ya teu nyaho lokasi. Ke sugan sore ka sore mah nya sugan aya. Mending nopan ka ditu heula. Atuh ka pintu masuk itu. Oh iya siap ya sabar eta ngajagaan kandang nu lah. Arahkeun ka di bae. Siap. Sini kartu lah ya. Oh gerak. Cing eta ini parah. Arahkeun ka di bae nya. Siap. Ya yang dia ora langsung kumudim biar dititahan bae tangga jagaan gerbang barang. Ya aing teh sarua jeung manehna sa pantaran tuh lamun eta teh mah umur gawe ka dieu ge asna ge bareng. Ima aing beak dititahan bae perang sae. Atasan aing lain teh sarua jabatan ge jeung aing sama-sama kuli di dieu ge. Oi, lumayan pemandangan di dia boy. Adem Tiis ya. Tuh loba ieu kebun binatang. Eta puju urang puta foto urang di dinya. Yuk, Ayo bisa. Orang di baheulanya bari ngademnya, nyantai ngopi-ngopi urang. Kayak berapa bayar nanti kadinya asup ke jero. Bang, mau kemana? Biasa mau main, mau nyari angin segar. Jadi lihat-lihat di sini kalau ada pemandangan yang bagus saya mau foto-foto gitu kan. Buat bawa pulang, buat kenangan. Maaf bang, kalau mau main di sini motornya harus parkirin dulu ke sana. Bang di sini bang. Bang, lebih baik ke dalam aja bang, ngobrolnya enak di dalam aja bang. Oh iya, Ayo bang. Ya. Game tamu ya. Alhamdulillah. Masuk. Kita layanan tak. Kalau boleh tahu abang-abang dari mana? Oh, dari Bogor. Oh, Sunda aja berarti ngomongnya ya. Oh, boleh. Ya, Bisa. Sunda kasar aja ya. Boleh bisa. Ayo kita lihat-lihat. Ini sejenis ayam kalkun atau disebut dengan ayam Belanda. Ayah berapa ekor ya di dia? Ada 2 ekor kalau ayam ini kalkun. Ini papan informasinya. Baca aja. Bapak-bapak, di dia ayah baraha kandang. KBG ayah di dia ayah papan informasinya petunjuk. Ya. Bapak-bapak baca bae mun ngeliling ieu tapi ayah syaratna di dia, Pak. Tong foto-foto di dia. Peraturanna ulah foto-foto maksudna. Paham? Paham. Kumaha ieu puka dia ge hayang papoto. Geus kayak lamun penjagaan keur meleng, tukang maling, moto. Gampang nu itu mah. Maaf Bapak-bapak. Di sini aturan kedua ya. Ya. Jangan ngasih makan hewan atau burung apapun di sini ya. Iya. Oke. Ya, yang ketiga jangan sampai Bapak-bapak memegang ini. Karena ini ada setrum 1000 pol. Nanti Ya. Bapak-bapak bisa cengat. Ya, mati. Iya, itu paham. Kan tadi abangnya udah pegang duluan. Iya. Kok enggak setrum? Kan tadi mah belum dinyalain itunya, on off-nya. Aluran listrik iya, nu nempel kana pagar iya. Nyalana pas aya pengunjung doang. Oh, pengunjung mah mau nyala. Oh. Aluran listrik iya, Pak. Ya, ngerti. Jadi Bapak-bapak silahkan lihat-lihat yang lain aja. Tapi ingat ya aturan yang tadi ya. Oke. Bang, hari ieu nu ieu kanang nu ieu ayam naon ieu? Iya ngaranna ayam ketawa. Ketawa bae ngakek bae iya. Oh iya. Oh. Lucu iya suarana iya. Berarti tiap hari sore pengunjung ka dieu nya. Seueur resepen ya karena ayam ketawa iya. Tapi upami ngambil foto-foto setiasanya. Setiasa foto mah mohon. Soalnya si hewan teh sok sensitif, lamun dipoto teh kok melon aya lensa-lensa cahaya-cahaya teh mah. Euy, permisi. Yuk, Bang, arek ieu ieu Bang anu aya di jero ieu kandang nu ieu. Manuk naon ieu buan yang amat. Yo manuk nuri kepala hitam. Oh, buan yang amat ya. Kalau sore tubel, Oh, tapi resep. resep. Tuh ayam merpati segala. Oh iya sebi rek ningali kadinya. Buntut namanya tak kieu yo. Oh iya. Iya bang, burung merpati. Di burung merpati naon ya? Nah, kula ge teu apal. Iya ge, kula ge selaku ieu doang petugas. Yang ngasih ulah loba nanya mending
Dilihat-lihat baik gerak. Bang, Ya. jangan lupa ya peraturan yang tadi, yang 3, jangan dilanggar ya. Oh Ya udah bang, lihat-lihat aja di situ. Isi ulah di dia motor-motoran nah ayo mah di kampung orang kan lo obat teman No, gitu baru gitu. loba, ayo pindah yuk Biar lu lain. Tuh nu baragus begitu. Oh, iya. Mumpung kau penjaga. A few moments later. Gerak rek foto-foto mah di dieu. Jeung eta, jeung kenang-kenangan orang mau balik foto nanya. Bagus sih mah. Bagus. Ieu mah Burung merak ini mah nya. nya mumpung penjaga na eueuh. Ya orang raya foto ya. Siap, yo, gerak. Siap. Nah kan dulu teman manuk. Siap. Coba ulah di dia ya. Pindah bu jepoe amat. Layarna teh nya lawan arah teh nya ieu na beungetan goreng. Atuh kumaha tuh? Beungeut burem dipoto bawaan lahir boy ieu mah. Kamera na ta mah. Aing. Geus mah ya gantian yo. Kenapa salah? Bejaan telah dipoto. Tadi kayak ingat til peraturan, nah yang ngalanggar kolot-kolot barang saing. Boy, urang kanyahoan. Tuh urang teu neuleuh ieu diburi. Eta penjagana diburi urang teu neuleuh. Tadi mereka babunian. Ini ngomong nanya rarewasan barang. Dong ada tangan duaan doang. Atuh henteu. Biasa ya mah. Ngomong Sunda di Bogor ieu. Ngomong aku lagi lebih ngari tama bahasa Sunda, bahasa orang Isa sapo eta mah. Iya bapak ngasih bejaan gitu ngalanggar peraturan bae. Cuma talon bapak kasetrum barang. Lusur eta hewan frustasi gara-gara dipoto. Ulah nu kasalahkeun mata Boh, tempat. hampura. Tama ku kulat di bejaan kitu ge peraturana. Salah urang tama wajar. Dim kana si bejaan ti awal nage. Poho bang, poho, hampura. Iya mah ngalanggar besa poin kena denda 500.000. Iya ngalanggar tamu. Darah ria mah kok geus dibejaan. Tadi aing naon? Geus ngabejaan peraturan-peraturanna. Ya, Aing mah maaf bang. Maaf. ngarunyaan kana awak darah ria. Kumaha mun kasetrum? Hampura. Tanggung jawab aing nya. Mun tah mah kok yang tadi teu dibejaan peraturanna. Atuh aing percuma ieu ngabejaan tadi peraturanna teu Hampura, dipake. hampura bang, hampura. Ih. Moal deui bang. Hampura. Mus mau balik tuh, mah balik. Poho bang, poho. Ulah kabalik. Tadi ge nu ngalanggar sapoin eta kena denda 500.000. Kadi denda heula 500.000. Boh, atuh bang, rasa amat denda 500.000 je cuman moto doang. Ari tah mangke dihilian bung kotok urang nu dipoto di mah loba kotok urang ge. Ieu mangan moto doang kot 500.000 jeung di poho bang. Boh, atuh diaja-haja. Eta mangan ukur ngalanggar nu kitu make 500.000 atuh kabina-bina bat bang. Eta menu kitu ngaranna berdasi. Nah, ini dia ngomongkan berdasi eta lain ayam ya burung merak eta mahal hargana ge miliaran. Muka kamu kagantian barang, gaji kakak sebulan baraha. Mau kakak ganti tak bertahun-tahun ge. Boh, rasa amat di harga eta bagi kotok 4 miliar. Teu nyaho. Urang ge bingung ya kieu lah. Bingung. Geus lah kumaha bae cara. Duit atuh tambah sakit nek di mana? Kumaha ya? Nek di dia apa urusan apa nek di kantor? Mun di kantor eta lebih gede. Bertilu kali lipat. Di dia mangan 500.000 doang. Belum tentu di kantor bisa kumaha. Nya bangke, urang rek nelpon bos urang heula. Siap. Boy, telepon boy, bos. Bos urang telepon. Urang robek HP-na. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Pak ya, kumaha ya? Jadi dekat jebak ya dina peternakan lah. Nu hade sih, ngomong dia yang nelpon ya. Oh siap. Dia. Halo, bos. Halo. Yo di lokasi yo. Anu biasa, anu aya Gandaria. Ya terus? Jadi kejebak ku karyawan di dia. Jadi pas di dia lah ka dia ulin atuh teu dibikin naon memang aya peraturan cuman di dia ngalanggar gitu ngalanggar peraturan foto-foto. Jadi atuh saya didenda bos. Atuh wajar kadang dage ari ngelanggar peraturan mah. Nya bos tapi kan buat tuh aya na bos. Geus kieu bae, dararia balalik bae. Dia mah gati melanggar peraturan ieu. Oke, anak karyawan aing poin di telepon bae, dararia mah balik bae geura. Oh, atur nuhun bos, atur nuhun. Yo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, berarti nuhun ya, Bo. Lamun teu boga nomor telepon bos, nya aya pengaruhna. Oh, Teu inti sabon eta mah karyawan di dia nah risineun.
Bos ngawe ada talah. Atuh coba dibuka. Aya naon nya? Orok nu duaan nu melanggar. Tah balik bae, geus sama urusan aing. Tah balik bae tah orok dua. Nyahoon kitunya. Teu nyaho aing. Oh, geus tah balik bae ku aing. Geus darahnya tah balik bae ku bos. Geus baralik. Barek. Hatur nuhun ya, hatur nuhun. Nya. Barek. Teu nyarahnya. Bos urang.